bener cek siap bener. Orang kudu geus ulah main deui, urang kudu payahna urang hirup bener. Kok, paling ngojek, sing bener. Terus dari dewasa, aing semoga anak aing dah. Kejadian geus aing jadi jelema beunghar. Kosna aing budak ngora pertama ya nu beunghar di dieu. Arak ke tahun aing ngarasanan jadi bos. Laju oleng bae. Alhamdulillah menang sarit ge. Yang penting aya jang daang, sesana jang nabung supaya kabeli mobil deui ya aing. Ngaloyog ka mananya? Apa aing keliling kampung bae nya supaya jelema nyarahuan bahwa aing teh geus beunghar. Bayangkan bae angkot aing ih. Ti 50. Ayeuna tinggal sisa hiji. Eta ge rusak deui. Tapi lamun jelema geus nyarahuan aing beunghar, pasti loba nu ngarinjem duit ka aing. Menta ieu lah, menta itulah. Kumahanya? Kumaha tuh emang geus kieu jalana. Baheula aing nyupiran, ayeuna mah aing jadi ngenekan. Sugan be ka hareup nama aing jadi bos kos Harun. Wajar batur mapan aing bos bae ih. Teu nyaho meureun usaha aing geus oleng. Tapi lamun nyarahuan aing usaha aing oleng, teu bisa belagu deui aing. Percuma belagu ge ayeuna mah izin kekayaan. Piraku jelema beunghar kudu isina lempangan make sepatu di lembur sorangan. Cuek. Ih. Kunci motor aing di mana ya? Kalau dibere nyaho aku yang budak, usaha aing keur bangkrut. Papiran. Nyarahuan aing usaha aing keur bangkrut mah. Nyaho sorangan budak sungutna. Bau kesang amat ya wak aing. Mandi heula ah. Ka warung Teh Ohil. Sugan be, aya rombongan budak susah di ditu. Komo eta kokoh mah, si manusia berehan. Pasti resepkeun jasa nyeungsirikeun aing. Aing model conet jeung boy onam. Masih di bawah aing keneh klasemenna ge. Gagal di motor doang aing ye. Pokona mah lamun aset abah aing geus kajual, kudu ganti motor aing ge. Coba dek kalapak dek lewat. Surugan bae budak. Wih. Tapi masalah dandan mah aing kudu rapi. Supaya budak ulah curiga. Piran aing kusut mah budak cara uriga. Aing sebangkrut. Pah, mah, Koko berangkat dulu ya. Padahal mah abah jeung emak aing eueuh di ieu mah, aing mah kena kajilan kaya be, kana cara di TV. Seger jasa geus mandi mah. Leuwih seger deui nginum es ya di lapak. Kalapak ah. Dompet aman. Setel aman. Waktunya pamer. Berangkatlah. Woi, boy. Kumaha kabarna? Run, alhamdulillah sehat. Mana kumaha kabarna?
Kajol, lemeren boy, kabar aing kumaha ku sia ge? Masih teteg aing mah. Cariji aing. Parang sana aing teu nyaho sia geus bangkrut run. Woi boy, ulah ngalamun pun sih mau ngalamun sih. Aing nyaho keur ngabayangkeun jadi aing sia nya. Mubajir amat waktu aing run, kudu ngabayangkeun jadi sia. Enggak sulah sok gengsi boy. Lamun aing jadi aing mah, engke ku aing dibere tipna. Lamun aing ngarasanan jadi bos mah. Halo sahabatku yang masih pada belaksak. Gimana kabar kantong? Sia amat sia kok. Padu bae tah ngomong. Beda tuh aing mah, ulah disorokan jeung nyana. Sendek naraon dah ka Dario. Cenah sia moal ka Dario deui. Aing mah tadi nama anak lewat doang boy ka dieu ge. Atuh emang aing mah keur keliling kampung. Atuh kabeneran be. Lewat dieu aya sia duaan. Aing sini kunaon boy ka dieu boy. Aing mah mantas meuli es ya. Aing sia kunaon run? Pan ceurik. Sedih meureun boy nyana. Pan urang geus kebal karena kadari deui ih. Geus run, sampai sakituna sia run. Jadi terharu aing. Geus run, ulah sedih deui. Karena orang geus kumpul ya. Walaupun kurang conat ge. Aing curiga lain kieu kala apa aing apalagi ka sararia duaan. Terus kunaon atuh? Nyaos ya, aneh. Suku aing katincak ku sia badak Lampung. Hampura run, teu karasa ku aing. Ku sia teu karasa ge. Ku aing mah karasa. Asa digeleng ku biku suku aing. Dak, mumpung orang keur di Dario, ayeuna urang ka ditu ka Amben. Urang di ditu ngobrol na yuk. Bari ngopi. Ya, ngajak main siapa boy? Nyaos ya boy, tobat. Hayu bae lah, urang ngobrol, aing boga gosip hot sia ya. Nah, gitu aing resep. Gosip naon boy? Pergibahan dimulai. Gosip naon sih boy? Sok nyen penasaran bae sia. Hese ai ibu-ibu mah resepen jasa asal geus ngadenge ngomong gosip ge. Nyaos ya run. Lah sia kok sia ge saruana kepo. Pan anu pertama mere informasi nyana. Nyaos ya boy. Ai sia prokasasi kok. Proka Harun apa ka aing? Atuh bebas orang kaya mah, nek prokasa bae ge bebas. Ulah sok ngomongkeun masalah kekayaan hareupeun aing sia kok. Pan sia mah jeung aing seimbang. Kecuali sia ngomong kekayaan hareupeunnyana ye. Ai sia harayang nyaho embung gosipna anu keur hot. Pan sia malah ngaromongkeun aing. Pasti aing nyaho lah. Aing cak tukang es tadi tuh. Cenah ge conat jeung Bu Uy cerai. Hah? Nu bener sia boy. Waduh, ieu mah bahan paling bagus jeung hot kok. Oh, Jadi. Ai bener henteu nama sih aing ge teu nyaho. Masa tukang es ngabohong ka aing? Terus eta tukang es ngomong naon deui boy? Es naon boy? Terus cak aing, es teh jus bi. Hihi. Aing meureun masalah es, masalah conat eta tukang es ngomong naon deui masalah conat. Aing ge nyaho sih ndek ngomong naon. Nyaho sia boy. Hihi. Dah. Ih. Ih, sia amat sia boy. Kok semantas nyekel tai ucing bae. Leuweuhan ti tai ucing ieu mah. Terus tanya naon boy? Tai jelema. Wah. Resep dah. Ih, jari jaing. Oyongan dengan saya. Ya. Jelema susah nyengserikeun aing. Boy, terusun atuh lagi bahna. Tadi mah tukang es ngomongna kitu doang, Run. Namun aya conat bangsa seru bener ya boy. Ho. Kira-kira masalah naonnya nyana bisa cerai gitu. Geus moal jauh run, pasti masalah duit. Soalnya semenjak nyana tara main di dieu, nyana gawena nguseup bae unggal poe. Oh, pantesan yang cara manggil di jalan. Berarti nyana geus tara nyupiran torontonya. Ai kitu mah. Pan geus kebal nyana eureun di supir Toronton mah, cenah galian taneuh beureumna keur hese.
Oh, pantesan. Hai. Bahagia jasa yang ada yang enak. Woi, omongan Aisyah. Woi, aco natna. Kalau sih ta. Lemok ini lah lemok.